Nah cenapang na ieu sasih disebat ku sasih Ramadan. Oh waleranana ku jalaran sasih ieu teh nyaeta sasih kanggo ngaduruk gitu. Dosa pedosaan anu osok ngotoran ruh urang gitu. Tah dibersihan ku ieu sasih. Kunaon cara ngabersihanana? Teu aya kajabi nyaeta ku ngalaksanakeun puasa gitu. Kitu nya. Ku jalaran aya katerangan Rajab sasih kanggo ngabersihan awak. Sakban sasih kanggo ngabersihan hate. Salajengna Ramadan sasih kanggo ngabersihan ruh. Itu punya. Tos Arafah sadayana ge punya. Wihan deui Rajab sasih kanggo ngabersihan badan. Nya kunaon tabu ngabersihanana teh? Nyaeta anu paling pokona mah ku salat. Tah lamun secara umumna mah bok bilih salianti Rajab tara ibak, berarti Rajab mah kudu getol ibak. Kemudian carogena mang tahun-tahun teu euih, Rajab euih atuh sing getol ibak. Nah nya. Pancek bahasa kolot ya. Geningan kacai sing jadi saleuwi ka darat kudu jadi salogak sareundek sabobot sakinciran. Sapiane gitu. Tiba heula pihanean dari kincirna cenah. Kincirna teu kasebat wae. Gitu. Itunya. Komo cek tukang nyawer mah cenah ujang omat. Ku sabab anyar panganten titip ti emak sing mineng tuncap tancep cenah gitu. Teuing naon temen. Tukang nyawer. Bab eta mah teu kudu dititah oge nya. Mineng nama tuncap tancepna. Masya Allah. Tarajab mah kanggo ngabersihan awak. Ku salat. Salajengna Sa'ban atau ruah sasih kanggo bersihan manah. Kitunya. Carana kunaon abdi mah sok nguningakeun anu pokok mah ku 2 rupi. Kahiji ku getol ngaoskeun Al-Qur'an. Anu nomor kadua getol ngaoskeun sholawat. Ku jalaran Quran jeung sholawat teh 2 rupi anu bahana tina cahaya. Jeung ngondang kana cahaya. Sholawat nyata muji ka Kangjeng Nabi anu Kangjeng Nabi teh bahana tina cahaya. Ari cahaya teh lambang suci. Ku urang jaminu suci diagungkeun ku cara ngaoskeun sholawat. Tah atuh pasti berkahna tina eta sholawat teh bakal lebet melalui soanten urang, melalui napas urang, melalui lambai urang, melalui pori-pori dina salira urang, jeung melalui indra nu aya dina salira urang, panangan, sampean, lidah, lambai, pangambung, cepil, soca jeung sajabane sadayana bakal kalebetan ku nurna Kangjeng Nabi. Sadayana eta nur teh musat ka hiji tempat anu disebatna manah atanapi hate. Mungkin rajin ngaos sholawatna, mungkin seueur aosan sholawatna, mangka mungkin pula manah urang sakudak sakedik dibersihan ku nurna tina berkah ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi. Tuh salajengna Quran. Nyata Quran teh ngandung mangrupi-rupi barokah jeung hasiat. Diantawisna. Sakumaha ku urang sok diaoskeun ayatna wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin. Quran teh nu pokona mah nyata sok janten sababiah bila mah dialap barokah teh nyata landong. Kana naon beh dina kana manah. Matak taya kajabi ngalandongan manah mah nyata ku Al-Qur'an. Anu nomor kadua Quran teh ngondang kanyahna Gusti Allah. Tamana urang nu kotor pinuh ku mangrupi-rupi panyawat kari-kari urang hoyong ngabersihan ieu manah ku jalaran sumping sasiruah tah mangka ngalap barokah kana
Quran supados lungsur kanyaahna Gusti sakudak sakedik anu ngotoran maneh teh ku Allah taala dipicinan ku berkahna urang ngalaos Al-Qur'an gitu. Itu ngaos Al-Qur'an. Tah torojol sasi sabadaruah nyaeta Ramadan ayeuna pisan karesan minggon kahiji dina sasi Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tah ieu sasi teh nyaeta sasi kanggo ngabersihan ruh urang sadaya. Anu mana ieu ruh teh anu tiasa ngahirupan sanes kanten anu aya dina badan urang. Jantung urang panyabunya sok berdenyut tuh berarti tawisna eta jantung teh hirup. Teras atuh dina dada teh geuning Bu naon disebatna teh paru-paru. Eta teh pan sok kembung kempes kitu nya berarti eta teh hirup. Atuh panangan urang tiasa gerak sampean urang sami soca urang tiasa ngiceup tiasa ningal cepil urang tiasa nguping. Nah, jeung sagala rupina nya nu aya dina badan urang harirup berarti eta teh aya penggerakna. Aya anu ngahirupkeun nana. Naon tah walaranana nyaeta ruh. Gitu. Anu mana eta ruh teh dihirupkeunana ku kudat anu ngadamel ruh saha Gusti Allah. Gitu. Gusti Allah. Tak sabab ruh teh anu ngahirupkeun sakabeh anggota badan urang gitu. Mangka ieu ruh teh ngaruh kana naon rupi anggota badan urang. Ngaruh kana maneh, ngaruh kana jantung, ngaruh kana panangan, ngaruh kana lisan, ngaruh kana cepil, ngaruh kana pangambung, ngaruh kana sampean, ngaruh kana badan, jeung ngaruh kana sanes kanten perkara nu aya dina badan urang. Lahirna maupun batinna. Tah ku sabab ruh teh mangaruhan kana naon rupi nu aya dina badan urang, mangka ieu ruh teh wajib dibersihan. Gitu. Mau ngabersihan ruh mah itu henteu kedah unggal dinten. Cekap sataun sakali. Salami sasasi. Tah dina sasi naon ngabersihanana ruh teh waleranana dina sasi Roma kitu sasi Ramadan. Tah anu mana salami 11 sasi ieu ruh teh ngahirupan ngagerakeun sagala rupa nu aya dina badan urang. Atuh pasti ieu ruh teh bakal seueur kokotor. Tah lamun seueur kokotor kitu, lamun teu dibersihan hariwang. Ieu ruh teh ngaruh kana sagala rupa sanes kana sae. Justru ngaruhna teh kana awon. Ruh ngaruh kana maneh. Nya kana maneh. Tuh. Ku urang ieu mana teh disucikeun dina sasi Saban ku sholawat. Disucikeun dina sasi Saban ku Al-Qur'an gitu. Tuh, salajengna badan kurang dibersihkeun dina sasi Rajab ku getol ngaoskeun salat ku getol salat. Ima wajib atawa sunat ditikreuh ieu. Bahkan aya nu bolong teh di qodoan. Gitu. Anu teu emut aya rezeki udak sakudak sakedik ku beas di pidyahan. Gitu. Ah, dina raraga ngabersihan badan. Dina raraga ngabersihan badan. Keukeuh ieu badan bersih heunteuna, keukeuh ieu manah bersih heunteuna teh tergantung kana ruh. Gitu. Ku sabab anu ngabersihan sagala rupa jeung anu ngagerakeun sanes kanten teh teu aya kajabi nyaeta ruh. Taku jangan kitu ieu ruh teh wajib dibersihan. Cek bahasa lagi mah di check up kitu na, di tune up gitu cek bahasa mobil mah. Dibersihan. Supados naon? Bila mana ieu ruh dibersihan, mangka ngagerakeun sanes kanten. Anu aya dina badan urang, manah badan, indra jeung sajabana, ari ruhna dibersihan mah sugan jeung sugan.
gerakna beroperasi anggota badan urang teh sakudak sakedik naik karena bersih. Lamun tema mana asalna teu kaur tatangga meuli sawah sok ceredet kana hate teh. Seblak gitu kana dada teh. Ratu jantung teh. Panon jadi bareureum. Biwir we monyong. Siga aseupan. Tuluy kaluar bahasa ka salaki, dasar sia salaki ngajedog wae. Oh kaguam. Tuh, ka salaki teh teu gugur teu. Nah ari maneh. Ngomong teh ka mana meuni? Wah sia, kitu wae. Aiteun atuh kumaha ari maneh? Teu tatangga sia. Aiteun itu meuli di sawah sia teu. Wah, Masya Allah. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Di dieu mah moal da di tempat pangaos di imam. Di dieu mah di bumi mah insyaallah ibu-ibu mah nya moal arara moal ararapet moal arara ya nya insyaallah urang mah da ahli ngaos diterapkeun sakudak sakediknya dina ladang ngaos teh wabil khusus canak nu saena pikeun anu awon. Panu tadi teh paras baran teh anu awon berarti kudu dipikeun ari senal mah eta poho paling ge. Nya anak nu sae mikeun awon eta anu poho. Malum keur puasa pengajian menjelang lohor pan-panon teh siga kunang-kunang